sama. Enggak. Asik Ibu Hajatnya. Bos gas atau bos gas diantos. Panganten pada ngiringan panganten. Enggak. Hah? Nanti boleh. Pak Hajat siap-siap sawerannya ya. Budaya kota Sumatera Sone bareng kuda ringgong Di dia lah. Bos Oplik, diarahkan Pak Guru. Tongarang budak sunat Wah. Pak Guru. Kuda menang ada-ada biar renceng di payungan Disakakeun ka Paulis Karayuna, Ketua PPS Cicerang. anu marah igel-igelan tempat kendang jaipongan ngahipun dari sepitan suka bunga susurakan kuda moyek bisa ngigrang balik ke lebari dicekang Bos Kolektor, turutkeun moyek kacama Mana bos lektor? Bos lektor mana? Bos Rektor dihandak. Bos lektor. Bu Hajat. Asik Bu Hajat. Terima kasih. Pak Hajat. Diantos saweran. Kok jempol aja? Pak Hajat diantos. budaya kota Sumedang Budaya seni bareng kuda ringgong kuda ringgong didang-dang. maragi arah-arakan nungarang budak sunatan kuda menang adang-adangan biar renceng di payungan Bos Optik. suara tarompet cengkendang sinden ngawi ngahanuan Anu ngarang igel-igelan. tempat kendang jaipongan ngahipur nu di sepitan suka bunga susurakan kuda moyek bisa ngigem Nokone. balik ke lebari dicekal bos optik anu bager bos optik anu sayang Bu Hajat. Pak Hajat kan teu maja Pak Hajat. Bos Optik. Pak Hajat diantos sawerna. Enggak. Aduh, kena dirok. Nyangkakeun ka Paku. Araya kene paling dia. Aya kene. Saya. kuda lumping alang kani dikusiran bohajan digelan bohajan ku anu tumpakna mata garing lamun wale di pikiran kagegelan ya bisa parakan jadi geuning kieu jadina hoyong teuing mati kuasa liara Aya kene. di wadahan kena tangka dikaitkeun sanes abdi nampi pamarasa irah bongan boho pasti ni anu kapungkur kunaon teu dijadikeun Warag ieu warag. Entos haduruhun. Ibu-ibu nuhun nya. Tuh ibu-ibu aktif ya lah. Mohon. Ibu-ibu naon? Ibu-ibu aktif. Ngaha.